Bismillahirrahmanirrahim. Upami anjeun bisa ngalakonan anu tos dicaritakeun di luhur, maka anjeun bakal ngengingkeun ganjaran anu ageng. Tapi upami teu tiasa, maka anjeun bakal meunang bebendu ti Allah. Ya teh masih keneh judulna teh Cinta ka Ibu Rama. Cinta ka Ibu Rama. Nah, mun urang tiasa ngamalkeun nu geus dicaritakeun, mana wae ngamulyakeun Ibu Rama, midamel kana perkara anu matak bingah Ibu Rama, ngaregepkeun nasihatna, tuluy gagancangan dina nyumponan kahoyong Ibu Rama, tuluy musopahah, tur ningalikeun rarai anu marahmay, tuluy ngaduakeun kana anu sae ka Ibu Rama tehnya, seperti sing sehat sareng ngengingkeun ganjaran ti Gusti Allah. Jeung sajabana lah entos. Pokoknya mah kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Lamun dilaksanakeun birrul walidain, kebaikan-kebaikan, amal-amal baik kepada orang tua, kedua orang tua, maka orang teh bakal menang ganjaran anu ageng. Wabil walidaini ihsana. Cek Allah dina Quran gitu. Anjeun kudu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsanan kalawan berbuat baik saenyana. Maka berdasarkan ayat tersebut sudah pasti berbuat baik terhadap kedua orang tua teh mata kenging ganjaran anu naon? Nu ageng. Sabalikna urang teu bisa naon, teu bisa berbuat baik ka Ibu Rama, maka urang bakal menang bebendu ti Gusti Allah. 11 upami anjeun midamel dosa ka Ibu Rama, maka anjeun kedah langsung nyuhunkeun dihapunten. Margi di antara siksaan anu bakal digancangkeun di dunia nyaeta nganyeri ka Ibu Rama. Mun urang boga kasalahan, boga dosa ka inung bapa, maka kudu buru-buru naon? Menta hampura. Naon we dorakana mah? Bohongan nyerikeun hate orang tua. Naon we lah? Tah, ketika orang boga dosa ka inung bapa, engal ulah diengke-engke. Engal naon? Engal menta dihampura sabab dosa anu siksaanana digancangkeun teh nyaeta diantara nama dosa ka inung bapa. Gara-gara dosa ka inung bapa, maka siksaanana sok digancangkeun di dunia keneh henteu diengke-engke. Ayeuna keneh oge sok karasa akibat berbuat dosa ka inung bapa. Naudzubillahi min dzalik.